Masak sangu koneng tapi deungeunana siga sangu liwet. Sukena teh kincid ka pasarek neangan jengkol, cekeng teh jeung lalab. Hayang dahar nikmat jeung goreng jengkol, asin, sambal nu kararitu cekeng teh bari jeung poho si asinna mah teu kabeuli. Caritana mah geus balik ti pasar, ayeuna teh urang mulai dadahut we. Naon cenah ari dadahut teh heueuh siap-siap maksudna mah dadahut teh. Tuh datang ka pasar teh meuli lalab, meuli leunca, meuli jengkol, meuli bonteng sagala dibeuli cekeng teh ieu mah lalab we hungkul. Asa hayang nyieun menu liwetan cekeng teh ieu teh ari pek teh budak kalakah ngarequest hayang nyieun nasi koneng. Tadi nama cekeng teh rek ngaliwet, ieu teh rek ngagoreng jengkol, rek ngagoreng leunca, nikmat jiganana teh. Kela urang kumahan heula wadahna gerameh bararetah di dieu ngumahan sayurna. Tah ayeuna urang siksikan jengkolna biasa we rek digorengkeun, dihijikeun jeung leunca, dipurulukan uyah jeung pecin. Nikmat jigana teh. Bae cekeng teh asanguna sangu koneng oge nu penting mah budak gede dahar. Eta meureun pira beda rupa hungkul dari rasa mah sarua. Pedah liwet bodas ari sangu koneng mah koneng dari konengan. Tuh tinggal besti nu instan-instan we bumbuna ge ayeuna mah moal disepankeun cekeng teh nyieun sangu koneng teh rek kana mejikomkeun we meh tere. Geus beres nyanguna ayeuna urang nyieun bala-bala cekeng teh urang siapkeun heula bahan-bahanna. Pot segala dijieun cekeng teh ieu teh nya bakal kadahar kumaha engke we. Da sageus kabayang ari sangu koneng mah baturna teh bala-bala goreng jengkol sambel kitu tah. Tong poho we make dadar eno geuningan ari sangu koneng mangeunah jigana teh jeung dadar eno. Tuh ayeuna mah geus bareres urang osengkeun heula tahuna nu mimiti. Biasa we bumbuna mah bawang bodas bawang beureum lah engke terakhir make bawang daun. Da nyieun tahu siksa mah kumaha deui atuh da kieu geuningan. Ieu teh tunduh besti bari ngedit teh urang teh wareg teuing ngadahar sangu koneng tadi. Pot hoream tita tadi teh rek ngedit rek ngupload encan cekeng teh ieu teh geus beurang karek ngupload hiji tadi teh foto we hungkul. Ariteun inget kitu urang teh. Sok tara geunah cicing tara geunah sare kitu ari can ngupload video teh. Lain nya naon cenah aya wae ngonten teteh nya meunang duit. Heuh aya nu nanya kitu nya meunang atuh urang oge rek nanaonan ari teu meunang duit mah. Nya gede eta teh cenah ete sabaraha meunangna teh. Heuh ari gede jeung leutik mah cekeng teh da moal dibejakeun. Teuing ngaranna jelema mah ari gede nyirikan leutik nyurakan. Anu penting mah urang keur berusaha, urusan hasil mah eta Allah nu nentukeun. Pokona mah sing semangat we sing konsisten namun hayang jadi konten kreator mah. Da urang oge masih kene kaitung can konsisten gitu besti. Kadang-kadang upload teh isuk teuing, kadang beurang teuing. Heuh kumaha daekna we geuningan ngedit teh kumaha puruna. Heuh da ngaranna jelema geus datang jurig horea mah anger we geuningan. Pokona intina mah semangat jeung konsisten.